Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari teh hiji pasal pi ada di raqatis sholati anu tetep pasal dina martelakeun bilangan pirang-pirang rakaat salat. Wa raqatul faraidi sareng ari pirang-pirang rakaat pirang-pirang salat fardu ae fi kulli yaumin tegasna dina saban-saban sapoe walailatin jeung sapeuting fi sholatil hadri dina sholatna jalma anu aya di lembur illa yaumal jum'ati kajaba dina poe jumaah sab'ata asyara eta 17 naonana rakaatna amma yaumul jum'ati anapun ari poe jumaah fa'adadu rakaatin tah eta ari bilangan pirang-pirang rakaat fa'adadu rakaatil faraidi tah eta ari bilangan pirang-pirang rakaat pirang-pirang salat fardu fi yaumiha dina poena itu Jumat khamsata asyara eta 15 naonana rakaatna wa amma ada rakaati sholati safari jeung anapun ari bilangan pirang-pirang rakaat salat dina nyanyabaan fi kulli yaumin dina saban-saban poe lil qasiri pikeun jalma anu ngosor fa ihda asyarata tah eta 11 naonana rakaatna bilangan ieu pasal teh martelakeun bilangan rakaat salat fardu. Maka bilangan rakaat salat fardu teh lamun urangna keur aya di lembur teu init-initan maka jumlah rakaat salat teh aya 17 rakaat kecuali dina poe Jumaah. Maka poe Jumaah mah ngan ukur 15 poe. Tuluy keur jalma anu nyanyabaan, jalma anu keur sapar, tuluy salatna dikosor. Maka jumlah rakaatna ngan ukur 11. Mun dikosor isya jadi 2, subuh anger 2, lohor 2, asar 2, 8 dah tambah maghrib 3 jadi 11. Jajaran ka 11 di handap aya wal hikmatu jeung ari hikmahna fi kauniha dina buktina itu rakaat sab'a asyarata eta 17 kama qala seperti yang ngadawuh sal imamu ar-raji tegasna imam ar-raji anna zamanal yaqdati eta saestuna zamanna nyaring hudang minal yaumi tina sapoe walailati jeung sapeuting sab'a asyarata eta 17 naonana saatan jamna pajuila maka dijadikeun likuli saatin pikeun saban-saban waktu naon rakaatun sarakaat litakuna supaya bukti itu rakaatan kiparatan eta jadi kiparat. Jadi normalna jelema hudang teh cenanya 17 jam. Kumaha mun jelema na hees wae. Jadi normalna jelema hudang 17 jam, maka sarakaatna salat teh keur ngiparatan kana sajam-jamna. 5 karena perkara waqa'a nu tumiba ieu ma piha dina itu saah minadunubi nyatana tina pirang-pirang dosa. Wa inna makana jeung pastina bukti naon zamanul yaqdati waktuna nyaring minal yaumi tina sapoe walailati jeung sapeuting sab'a asyarata eta 17 naonana saatan jamna li anna nahara
karena saestuna waktu berang almu tadila anu normal anu mejehna atau anu normal isna asyarata eta 12 naonana saatan jamna wa zamanu syaharil insani jeung ari waktu nyaring peutingna manusia min awalil laili tina mimiti peuting salasu saatin eta 3 pirang-pirang jam wa min akhirihi jeung tina akhirna itu lail saatani eta 2 jam pal jumlatu makari jumlahna sab'a asyarata eta 17 naonana saatan jamna lakin layakhfa tatapina henteu samar naon anna tidalan nahari saestuna mejehna waktu berang innama huwa eta pastina ritu tidalan nahar fi yaumaini dina 2 poe minasanati tina sataun pakot tungkul kama seperti perkara yaqulu anu ngadawuh kana ma saha ahlul miqati ahlul miqat wasaharul insani jeung ari nyaring peutingna insan min awalil laili tina mimiti peuting wa min akhirihi jeung tina akhirna lael innama huwa eta pastina ari itu saharul insan liba dinasin eta tetep pikeun sawareh manusia qalilina anu saeutik kabeh walidalika jeung kulantaran itu lakin layakhfa kila dicaritakeun naon hadhihi ari ieu hikmah hikmatun eta hikmah kal wirdi saperti kembang ros summa anu diambung summa anu ngambean anjeun ha kana itu wirdi wala tada la sawab eta teh aya kapan wala tadaa jeung teu ningalkeun anjeun ha kana itu wirdi jeung ulah ningalkeun anjeun hu kana itu wirdi teraskeun wa qaluhu jeung ari dawuhan musannif lapad piha eta tetep dina itu rakaatul faraid arbaun ari 4 wa salasuna jeung 30 naonana sajadatan sujudna wa arbaun jeung 4 wa tisuna jeung 80 naonana takbiratan takbirna wa tis'u tasyahudatin jeung 8 pirang-pirang tasyahud wa asru taslimatin jeung 8 pirang-pirang salam wa mi'atun jeung 100 wa salasun jeung 3 wa khamsuna jeung 50 naonana tasbihatan tasbihna wa jumlatul arkani jeung ari jumlah pirang-pirang rukun fi sholati dina salat mi'atun eta 100 wa sittun jeung genep wa isruna jeung 20 naonana ruknan rukunna pisubhi anu eta tetep dina salat subuh salasuna ari 30 naonana ruknan rukunna wa fil maghribi jeung eta tetep dina salat maghrib isnani ari 2 wa arbauna jeung 40 naonana ruknan rukunna wa fil rubaiyati jeung eta tetep dina salat anu bangsa 4 arbaatun ari 4 wa khamsuna jeung 50 naonana ruknan rukunna ila akhirih nepi ka akhirna kaul dohirun eta anu dohir goniun tur anu sugih anis syarhi tina pertelaan wa qauluhu fiha arbaun ieu teh perkara anu geus jelas wa qauluhu mubtada'na halaman 182 ila akhirih dohirun eta khobarna jadi perkara anu dicaritakeun ieu teh perkara anu geus jelas jadi ieu mah nyaritakeun dina salat teh sujudna aya 34
takbirna aya 84, tasahudna aya 8, salamna aya 10. Jadi sakabehna rukun salat dina sapoe sapeuting teh aya 120 genep rukun. Hitunganana kieu. Dina salat subuh aya 30 rukun. Dina salat maghrib aya 42. Dina salat anu bangsa 4 rakaat masing-masing 54 rukun. Malah jumlah tasbihna aya 153. 153 teh lamun ngalirik kana adnal kamal. Nah kitu sarahna mah teu kedah. Da ceuk musannif oge dohirun ghaniyun, dohir tur sugih ani syarhi tina penjelasan. Waman jeung ari saha jalma ajaja eta anu apes man anil qiyami tina nangtung fil faridati dina salat fardu limasyaqatin karena payah talhaku anu keuna ieu masyaqah hu ka man fi qiyamihi dina nangtungna man salat tah salat man jalisan bari diuk ala ay hayatin netepan kana naon wae tingkah saa anu karep ieu man walakin ibtirasuhu jeung tetapi ari diuk ibtirosna man pi maudhi'i qiyamihi dina tempat nangtungna man abdolu eta leuwih utama min tarabbuhi tibatan diuk silana man diuk sila pil adhari mungguh kawal adhar. Waman jeung ari saha jalma ajaja eta anu apes man anil julusi tina diuk sholat tah sholat man muddajian bari nyangigir. Sholat teh kudu bari nangtung lamun mampu. Kumaha lamun teu mampu nangtung maka sholat bari diuk. Masalah diuk nama bebas rek kumaha wae oge. Ngan anu leuwih alus mah diukna diuk ibtiros. Diuk ibtiros teh diuk sapertikeun dina tasyahud awal. Kumaha lamun salatna teu mampu bari diuk maka salat bari nyangigir. Faidatun ari eta hiji faedah. Suila ditaro saha as-Syekh Syekh Izzuddin tegasna Syekh Izzuddin an rajulin tina masalah hiji lalaki yataki anu ngaraksa ieu rajul as-subhati kana pirang-pirang barang subhat wayaktasiru jeung ngawungkulkeun ieu rajul alama kana perkara yasuddu anu nutupan ieu ma ar-ramqa kana maut ai romko teh kaluarna ruh. Jadi ngawungkulkeun kana perkara anu sakadar ulah maot teh hungkul gitu. Teu ngadahar kana kadaharan anu subhat. Min nabatil ardi nyatana tina jajadian bumi. Wa nahwihi jeung saumpamana nabatil ardi. Pada upa maka lemah itu rajul bisa babi dalika kusababna itu ittiko anil qiyami tina nangtung fil faraidi dina salat fardu wa anil jum'ati jeung tina salat Jumat wal jamaati jeung tina berjamaah. Fa ajaba maka ngajawab itu Syekh Izzuddin bi annahu kana saestuna kalakuan la khaira eta teu aya kaalusan eta tetep pi warain dina wara dina apik yuk di anu ngadatangkeun ieu wara ila tarki faraidillahi kana ningalkeun pirang-pirang
kaparduan ti Allah atawa kana ninggalkeun pirang-pirang perkara anu dipardukeun ku Allah. Jadi kieu cenah mah aya jelema aya naroskeun kumaha cenah lamun aya jelema ngaraksa tina perkara anu subhat. Jadi ngawungkulkeun ngawungkulkeun barang dahar anu ngan sakadar alah ulah maot we gitu. Jadi sapertikeun umpamana ieu kade lain subhat, sapertikeun umpamanya ieu teh duit teh halal haram lain kitu-kitu teuing subhatna. Ieu mah subhat teh siga kieu ya. Eta jelema umpamana melak pare ku sorangan, melak terong sorangan, melak cengek tomat ku sorangan, anaon sorangan gitu. Tara barang beli ti pasar umpamana. Jadi ngaraksa siga kitu. Jadi lamun dahar teh cukup we ku pepelakan hasil tina leungeun sorangan. Tara meuli asin, lauk naon ka pasar gitu. Naon sababna sieun tumiba kana subhat. Ari heg ku kituna teh jadi lemah awakna sehingga teu mampu ibadah kana berjamaah leuleus, kana nangtung salat fardu laleuleus, Jumat haroream leuleus. Tah kumaha lamun kitu? Maka ngajawab Syekh Ijuddin, la khaira fi warain yudi ila tarki faraidillah. Teu aya kaalusan dina apik dina waro anu matak ngadatangkeun kana ningalkeun pirang-pirang perkara nu dipardukeun ku Gusti Allah. Matak siga kieu geuningan akang harita pernah nyarita kieu. Lamun sakira-kira ente ku puasa Senin Kemis matak jadi haroream ngaji mending keneh tong puasa. Ngaji mah wajib, puasa mah sunat. Kecuali lamun ku puasana teh beki sumanget gitu kana ngaji. Ieu marajeun puasa Senin Kemis usum ngaji, jebanding lapar, panon tunuh hees gitu. Usum ngaji haroream, eta teh la khaira. Teu aya kaalusan eta. Lain nyarek puasa Senin Kemis kade nya. Ngan lamun sakira-kira jadi haroream kana naon? Kana ngaji, kana nu wajib. Qauluhu fil faridah aya walau paitatan jeung najan anu lepot fi sihati dina sahna payakdi maka ngudukeun musonib ha kana ieu paitah ala hasbi halihi netepan kana ngitung-ngitung tingkahna jalma. Wa kharaja jeung kaluar bil faridah ku kecap faridah naon anna pilatu salat sunat. Fa innahu maka saestuna kalakuan ya juju eta meunang lahu pikeun jalma naon al qu'udu diuk piha dina salat sunah dina nafilah. Ma'al qudrati sartana kawasa alal qiyami kana nangtung. Wal ittija'u jeung nyangigir ma'al qudrati sartana wal ittija'u jeung meunang nyangigir ma'al qudrati sartana kawasa al qu'udi kana diuk. Wala yajuju jeung teu meunang naon al istilqa'u nangkarak. Wa in atama jeung najan nyampurnakeun jalma ruku'ahu kana rukuna jalma wa sujudahu jeung kana sujudna jalma. Li'annahu karna saestuna itu istilqa lam yaridu eta teu kawarid itu istilqa. Qauluhu limasaqatin talhaquhu fi qiyamihi aya bihaisu tadhabu. Tegasna kalawan sakira-kira ngaleungitkeun ieu masaqat husu'ahu kana husuna jalma ao kamalahu atawa kana kasampurnaanana itu husu. Wa huwa jeung ari ieu haisu tadhabu muraduman eta anu dimaksud ku ulama
baro anu ngabahasakeun ieu man bil masyaqqati kalawan masyakat asyadidati anu banget li anna idhabal husu'i karna saestuna leungitna husu' aw kamalihi atawa sampurnana ieu husu' yansa'u eta timbul ieu idhabul husu' an masyaqqatin tina masyakat sadidatin anu banget wali anna dalika jeung kulantaran itu idhab qala ngadawuh sa Rafi'i kana lapad wala na'ni jeung teu ngarepkeun kuring terneja ngarepkeun teu ngarepkeun kuring bil aji sartana apes adamal imkani kana henteu kongang pakot tungkul balma balik kana perkara yasmulu anu menggon ma khaufal halaki kana sieuna ruksak awil gorki atawa titeulem aw daurani ra'sin atawa tigledug sirah pihak raqibi sapinati dina hakna jalma nu tumpak parahu aw jiadati marodin atawa tambah-tambah negering aw tuli masaqatin atawa lilana payah sadidatin anu banget kama taqaddama ba'du dalika qauluhu sholat jalisan li hadisi Umar karena hadis Sayyidina Umar innabna hisina saestuna ibnu hisin as-sabiki anu ti heula wa huwa jeung ari tu hadis annahu eta saestuna Umar qala eta ngadawuh Umar kanat bukti bi eta tetep dikuring naon bawasir ambeien pasaal tu tuluy nanyakeun kuring an nabiya ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anis salati tina masalah salatna faqala maka ngawaler itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sholli kudu salat anjeun qaiman bari nangtung fa in lam tastati maka lamun teu mampu anjeun faqaidan tah bari diuk fa in lam tastati maka lamun teu mampu anjeun fa'ala janbin tah netepan kana gigir jada nambahan sa an-Nasa'i kana lapad fa in lam tastati maka lamun teu kawasa anjeun pamustalkian tah bari nangkarak la yukallifu teu meredih saha Allahu Allah nafsan kana awak-awakan ila wus'aha kajaba sakamampuhanana itu nafsan fa in ajaja maka lamun apes jalma anil ittijai tina nyangigir salat jalma mustalkian bari nangkarak ala dhahrihi netepan kana tonggongna jalma tonggongna man warijlahu bari ari dua suku na man lil kiblati eta tetep nang hunyar ka kiblat fa in ajaja maka lamun apes man andalika tina itu sholat mustalkian kulihi tegasna sakabehna dalik aw ma'a tah ngisarahan man bitorpihi kukicep bitorpatin kukicep panon wanawa jeung niatan man biqalbihi ku hatena man wajibu jeung wajib alaika man naon istiqbaluha yang hareup ka itu kiblat biwajhihi ku beungeutna man biwad insyai'in ku neuneun hiji perkara tahta ra'sihi dina hanapeun sirahna man wa yumi'u jeung ngisarahan man bi ra'sihi ku sirahna man fi ruku'ihi dina rukuna man wa sujudihi jeung sujudna man lamun teu mampu salat bari nyangigir maka prak wae salat bari nangkarak ngan si dua sukuna kudu ditangunyarkeun padepkeun ka kiblat
Kumaha lamun teu mampu keneh salat bari nangkarak, maka prak wae salat ku isarah panonna. Ku isarah we panon. Niat salatna ku hate. Puguh niat salat mah nya ku hate. Jeung wajib madep ka kiblat. Cara madep kiblatna simpen bantal atawa naon wae. Di mana teundeunna? Hari bantal mah hanapeun hulu atuh. Teuneun bantal hanapeun sirah. Supaya beungeut madep ka kiblat. Kumaha palebah ruku jeung sujudna? Palebah ruku jeung sujudna isarah we ku sirah. Ungeuk kitu. Ngan isarah dina sujud kudu leuwih handap tibatan isarah dina nalika ruku gitu hungkul. Sarahna jajaran ka-11 ti luhur. Qaluhu wa yumi'u bi rasihi fi ruku'ihi wa sujudihi aya. Wa yaj'alu jeung ngajadikeun jalma hina idin dina nalikana itu yumi'u teh isarah teh ya. Sujudahu kana sujudna jalma ahfado kana leuwih handap min ruku'ihi tibatan rukuna jalma. Jadi pokona mah isarah ku sirah dina nalika sujud kudu leuwih handap dina nalika isarah nalika keur ruku. Pa in ajaja maka lamun apes jalma anil imai tina ngisarahan biro sihi ku sirahna jalma aw ma'a tah ngisarahan jalma bi ajpanihi ku biwir panonna jalma, maksudna mah kicep. Pa in ajaja maka lamun apes jalma anil imai tina isarah biha ku itu ajpan ajro tah ngaberjalankeun jalma arkana sholati kana pirang-pirang rukun salat ala qalbihi dina hatena jalma wala yatruku jeung ulah ninggalkeun jalma ha kana salat madama dina salagi langgeng naon akluhu akalna jalma sabitan eta anu tumetep. Wal musolli jeung ari jalma anu salat qaidan bari diuk la qodoa eta teu wajib qodo eta tetep alaihi kaitu musolli walayun kisu jeung teu dikurangan naon ajruhu ganjaranana musolli li annahu karna saestuna itu qaidan makdurun eta anu dihampura. Wa maqaluhu jeung anapona dawanmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lapad man shalla qaidan man ari saha jalma shalla eta anu salat man qaidan bari anu diuk palahu maka eta tetepikeun man nisfu ajril qaimi ari satengah ganjaran jalma anu nangtung. Waman jeung ari saha jalma sholat eta anu sholat mana iman bari anu ngedeng palahu maka eta tetepikeun man nisfu ajril qaidi ari satengah ganjaran sholat jalma anu diuk pamahmulun ya khobar tina wa amma qauluhu tah eta dipanteskeun ala nafli kana sholat sunat ingdal kudroti dina nalika kawasa kana nangtung. Lamun geus teu mampu isarah kali deui. Lamun salat geus teu mampu isarah ku sirah-sirah acan maka salat we isarah ku talapok panon kicep begitu. Kumaha lamun teu mampu ku kicep panon oge maka berjalankeun we
rukun-rukun salat dina hate. Sabab selama masih keneh akal aya, akalna inget, maka teu meunang ninggalkeun kana salat. Contoh umpamana siga kieu. Si Jaed di RS, di rumah sakit, di infus, malah di oksigen. Tapi masih keneh akalna, masih keneh denger, masih keneh eling gitu. Tah lamun akalna masih keneh eling sanajan geus di infus, geus di oksigen, masih ingat mah tetep we eta si Jaed teh kudu naon? Kudu salat. Sehingga lamun eta si Jaed sanajan keur gering kitu teu salat, tetep we dosa gede eta teh. Wajib we pokona salat. Terus ayeuna wa amma wal musolli qaidan la qada'a alaih. Jalma anu salat bari diuk kusabab teu mampu nangtung, maka keur eta jalma teu wajib qada. Tegasna teu wajib iadah, malah teu dikurangan ganjaranana saeutik-eutik acan. Da maksud hadis Nabi anu nyebatkeun man shalla qaidan falahu nisfu ajril qaim, eta hadis dimahmulkeun kana salat sunat. Qauluhu man shalla qaidan falahu nisfu ajril qaim aya ma'a tasawi sifati sholataini, tegasna sarta nyaruakeun pirang-pirang sifat dina salat dua bi alam tujad kusapertieun ulah nambahan, ulah ditambahan naon ihdahuma salah sahijina itu sholatain binahwi husuin kalawan saumpama husu aw tadaburi qiraatin atawa tadabur kana bacaan aw dikrin atawa dikir aw nahwi dalika atau saumpamana itu nahwi husu. Wa tamada sa romli tab'an karena anut li ibta'i walidihi kana patwa bapakna itu Romli. Inna asra rakaatin saestuna 10 pirang-pirang rakaat min qiyamin tina nangtung afdolu eta leuwih utama min isrina tibatan 20 naonana rakaatan-rakaatna min kuudin tina diuk ma'as tiwa izamani sarta sarua waktuna wasifati jeung sifatna. Lakin muqtadal hadis haisu qala man shalla qaidan falahu nisfu ajril qaim anal isrina eta saestuna 20 naonana rakaatan-rakaatna min kuudin tina diuk musawiyatun eta anu nyaruaan fil ajri dina ganjaranana lil usri kana 10 naonana rakaatin rakaatna min qiyamin tibatan nang